Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nempangkeun nami abdi nami Rajasmini Sapuri ti kelas 10 MIPA 3. Abdi bade ngawawancara ngeunaan virus corona. Mohon sok. Ti mana mimitina virus corona ieu nepi ka jadi pandemi siga ayeuna. Saur WHO mah kemungkinan gede ieu teh tina sasatoan. Kumaha carana virus ieu nyebar atawa nular ka jelema? Kemungkinan gede nama tina droplet. Jadi amun aya jelema anu misalkan batuk terus bisa nyebar gitu sapangatahuan ibu mah. Anu upami ketularan virus corona. Biasa nama muriang, batuk, pilek, terus sok aya eungap jeung sajabana. Kumaha cara nu alus keur nyegahan virus corona? Eta diterapkeun anu 3M. Memakai masker, nganggo masker, ngajaga jarak, jeung ngumbah leungeun. Wawancara ti abdi, hatur nuhun kana waktosna. Nuhun sami-sami. Assalamualaikum ya Bu. Waalaikumsalam.